Baru udah kenal naon itu nya tiga aranteng ber aingan oke gimana nah situ kunaon itu semangnya tembok nah udah gue kenal itu deh salah lagi gitu gue ini enggak ada siapa lagi tahu nggak tahu kenal naon deh mana tak tiga rame ya tak iluan dewek biasa we emang main ludo iluan untuk dewek lah orang udah iya boga duit mah ke udunan mah iya guys apaan biro ya iluan we atuh jeung bau busiat jeung naon hari ini mang kunaon gering panas naon anu salah di urang da urang perasaan anu salah naon dirasa hari calana digantungkeun gitu hari karung pake di jeung calana aduh paingan tadi atuh euy jelema urang narempokeun cing orang aing teu can di calana urang rek balik ke ajang mau jadi ngiluan ludo kusabab ieu ngera balik ke aja aja buat eta tadi eta simang gituan lain kebayangin tadi cek apa cek gue teh bejir iya nya aing pada era so teu nyadar tadi cik manehna sampainya jelema narempokeun lain mun cik aing mah nya pakeula calana di dieu dar langsung lompat balik kunaon kita teh jelema teh lain jika namun tanya darinya lain kumaha mau ke pamajikan jika geus mana jadi calana cenah anjing main ludo deui we ayo main dulu A few moments later. Nyi akang ui Nyi Astagfirullah kunaon ari akang panas ngaku naon perasaan bisa bakan tarang detik panas tuh tiis ngaku naon ari akang teu sadar naon eta nu dianggo ai calana digantungkeun ai eta make naon aduh nyi poho tadi kubarudak di bejaan eta cenah make naon brek diganti kalah lompat bawa batur cik ai mah era nyi kalian geus jah nanya keula aku batur bisa aya wae nya aya wae boga salaki teh heran bawa tadi teh nya panggil jeung sasaha ka era Gusti geus naon atuh eta teh cing dengekeun pokona mah ai heran urang ieu sebagai dunia manehnya heran naon urang teh tadi lempang make karung deui teu di calana disampaikeun ku urang teh tapi urang kalau make karung balik deui ka dieu coba bayangkeun cik pikir di dieu habis pikir pokona mah urang teh bos dengekeun poe ayeuna mah tong kukulutus gerang ngopi heula heuh nyeta asa heran pokona mah kok bisa urang make karung balik padahal itu dibikeun calana masih disampaikeun ka dieu coba teu kaharti sok we ayeuna mah gerang ngopi heula bari caritakeun ka nyai kumaha eta kajadianana bisa jadi kitu jeung mah make karung sagala pokona mah nya kieu carita nama akang teh akang teh rek balik ka dieu ka imah nya tah pangi jeung tukang cilokna teh naon bahas tong TMJ itu butuh salam cilokna teh ate meuli mang cing lada teh pokona mah da kameran keur nyeri sirah nyi akang teh tah geus kitu teh akang teh beak cilok diopi lempang udah rek balik teh ka ieu mah sakaburu hujan sabat bari neangan ojek di jalannya lempang we lempang nah di pertengahan jalan rek tepi ka depan ojek beteungi mules pokona mah dar-derdor pokona jero beuteung teh pokona mah geus kitu teh lompat teh ka kebon batur da teu kuat teh ya maklum meureunnya busia teh tah pokona mah geus kitu teh lompat ngising teh teu kuat da baiklah teu mikirna naon pokona mah disampaikeun calana teh kuat teh tah geus kitu teh beres we teh pas nempo ka tukang calana kan heran teh ai ternyata aya nu nyumputkeun calana teh anu mawa tah ayeuna rek nanya kumaha caritana eta calana bisa leungit apan disampaikeun eta calana teh heueuh nyi caritana mah bisa leungit teh kudu saha we anu dilemur di dieu dawa di eta jelema mah kumaha terus ujung si bule cepot naobi teu heran kumaha malahan mah rek jual beli eta jeung si Didin ditawarin ka si Didin calana
Astagfirullahaladzim. Kuta di mana eta jelema diomongeun we jeung diomongeun si entus jeung si bule mah. Ampun heran da. Heueuh nyi, pokona mah heran. Akang oge eta jelema eta pokona mah anu duaan. Anu nyebutkeun calana teh make rek dijual sagala ka si Didin. Ampun Gusti. Heran, tapi aya namanya geus balik deui calana namanya kayak malah pangnyisihankeun da aya bubuk cabe setik sih teu loba. Nya atuh ari kitu carita nama. Aya namanya Nyai Mare nyiapkeun hela tuang. Masak, Pan aat teh masak, laparnya. Masak nyi, masak cingeunna nyi.